Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Syukur sangatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, rahmat miwah kasalamatan mugi tetep dugi ka junjungan orang sadayana nabiyana wa habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahunnya berkeluarga, dina berkeluarga nah jantan uswah atau jantan contoh atau yang dina minimal nake meureunna pernah ningali simpuring jeung pun gojo pepaseaan atau nabi jantan contoh atau nabi kan mawi ari katingali nama juga ganti nah mawadah sareng warohmah adem ayam tentrem tamatakan aneh ayu teh kadenya berat gitunya bekal ieu teh bakal ieu jawad lillah nawa itu an atajawad lillah sok ibu-ibu sareng nawa itu an atajawad lillah niat abdi pada nikah karena Allah. Bismillah sejawitan disyukur ilahi Allah si penguasa lintang hiji hidup kedah nyuhunkeun di hampura jantan indung bapa tunggulkeun heula pemerintah hidup anak ini sabab doa urang sadaya moal aya dina ijabah saupami dina hate urang masih keuntepan ku sikap ujub ria takabur mangga tutupkeun kalimat simkuring. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi nyuhunkeun di hampura kanu jantan induk bapa karena Allah Ta'ala berarti lekakeun dampakeun ka Bismillahirrahmanirrahim. Jom geratapan itu kita kalayan calik di payunan jantan indung masih khusyuk masih tumanina itu kita parantos kasayugikeun ke tembangan anu seungit yang buang kahade kepelicit ulah ayah basa kenalisan jalmalian kang legidep tuh itu neng ayu murang kalisaha sesegitan gelis akhlak hidup wahala mulia salajengna anjeun parantos aya dina yuswa sapuh hidup sing biasa ngarumatna hidup sing biasa ngurusna sabab Allah geus ngajanjikeun sing sajama nu daek ngurus ka indungna nalika sehat atau nalika nuju teu damang bakal dibukakeun pintu sawarga reprak pilih ku anjeun rek di mana anjeun asup ka sawarga bahasa simkuring biasa ngawakilan kana mana hidup istighfar sasarna astagfirullahaladzim ilahi paman para tingkat gantung salapan
bukti kulas asih ka Gusti abdi sinar mama aya dina kaayaan salamet dunia wal akhirah mama. Eta bahasa eta doa nu saukur biasa dikenalkeun tulisan abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Allah Subhanahu kabita abdi hoyong diangkeun salaku umatna tawis kadeukeun ka malangkam jannatan ya Allah bageur anak kita ikhlas lillahi ta'ala geus dia indung kita hampura geus hampura sabab sunah mobil teh mah indung hidup teu ngalaksanakeun kewajiban sakumaha anu dipaen Allah kejutaan buat kita wa wakil jantan ramah kita mendengar ayeuna akhlak harapan di mantana dengan ayeuna di alam barzakh lain naon deui litang di waladun sholihun dia pengen murang kali yang soleh lu biasa ngadoakeun ka jantan ramah sungkem kana lagunan jantan ramah begitu mugia ikhlas ridho oleh mana dinten enjing sejak menuju wajah di dinten haji istighfar sasarannya astagfirullahaladzim anjeun pun tanganeun pikeun sadaya kebutuhan abdi amanat selaku istri nu soleh dipahiman jantan saroge abdi mugia amanah mugia bisa buka damar di sadayana parantos katingali ku urang sadaya urang sami silih hampura dari urang romasa sarika sapripon dimimiti paningam urang sadaya disalametkeun dina kehidupan dunia siana akhirat. Ayat bicara biasa orang disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala nalika manusia sadaya pakewu di alam barzakh di antawisna dua jalma sesobatan dina bener parantos ngeureuina ieu cai soca urang biasa ngengikeun ka ieu-ieu di alam mahsyar biasa ngaleueut dina talaga kausyar amin ya rabbal alamin. Tujuh mangsa karena aku anjeun Pak masing aya dina caan masing aya dina jalan penolong bukti ke artikan sing jantan kabanggaan pikeun jantan caroge hidup masing jantan istri ada punten deh laksanakeun susun sing lahir dipegang belakang di depan lirofil hadasil akbari lirofil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala kahade kakahantu nantinya eta niat dinadir hidup digentas ku akhlakul karimah dihilangkan sifat pemudakan hidup digentas ku sifat-sifat kadewasaan amin ya rabbal alamin. Salajengna pangarsa Bapak Arif ahan neng dirisnanya tahan neng margi engke pilih si Aa hoyongeun tengah peuting henteu salat isya jam 1 ogenan kedah ibaknya wajib hukumna ngilangkeun heula hadas teh ibu-ibu kantos gitu
Air unggul, air unggulnya. Bagi waktu sekelapan di kumandang azan asar baros dekat dengan bunyi. Hadirin para pemirsa bukan Tapi hatur mugia neng Agi Permatasari di ngambak sakar rumah tanggana masing dilancarkan ke Allah Subhanahu warahmatullahi wabarakatuh. Mangga neng ayo orang 2 3 Thank you.